ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Turki, ziarah ke mana bae, can anggeus lamun can ziarah ke Madinah. Lamun geus ziarah ke Madinah selesai. Ziarah ke wali mana bae ge, fokusna adalah ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara Pak WH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Ziarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus ziarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Malam ieu nandakeun urang henteu aya gef, henteu aya saling curiga, henteu aya jurang pemisah. Sebab cek Jalaluddin Rumi, kiai adalah tobib yakni dokter, rumah sakitna adalah negara, pemilik negara adalah pemerintah. Lamun pemerintah mengelola rumah sakit, dokterna eueuh acak-acakan, dokterna aya eueuh rumah sakitna moal beres. Dengan demikian aya rumah sakit, aya dokter, maka insya Allah ieu masyarakat nu garing bisa calager. Seperti etalah bahasa Imam Jalaluddin Rumi. Eta ge lamun dokterna cager, ternyata dokter nu tadi mah wallahu a'lam nu dua, nu hiji mah cager. Nah iya, jadi lamun geus dokterna bae gering atuh komo masyarakatna, pengelola rumah sakit geus teu eksis teh mengelolana sebab deuleu dokterna. Iya dokterna masya Allah nu hiji torek, anu hiji. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sindiran Imam Jalaluddin Rumi ieu adalah merupakan nasihat jang urang. Cagerkeun heula dokterna, rapihkeun heula mengelola rumah sakitna. Satpam-satpamna adalah TNI jeung polisi. Lamun satpamna bener-bener nu wajar diasupkeun, nu teu kudu diasupkeun, aman ieu masyarakat. Ieu kan kadang-kadang satpamna nyelonong, teu beres ieu satpam ye. Nah, lamun dokterna teu beres, satpamna teu beres, tinggal pengelola rumah sakitna. Pengelola rumah sakitna ge ieu neuleuh rumah sakitna geus acak-acakan, bingung nyana. Bingung. Akibatnya iya rumah sakit ditinggalkan terbengkalai, tinggal masyarakat ulah hese-hese mawa bensin belum iya rumah sakit. Seperti itulah sindiran Imam Jalaluddin Rumi, sederhana tetapi masya Allah ternyata menusuk hati. Hati-hatilah jadi dokter sebelum mendokteri orang lain, diri sorangan heula dokteran. Hati-hatilah sebagai pengelola rumah sakit, memeh pasien datang jelaskeun heula ruangan-ruangan anu rapi, kitu kene satpamna polisi jeung TNI sebagai satpam rumah sakit. Mudah-mudahan kuayana ngahiji dokterna calalager, pengelolana cararager, satpamna calalager, masyarakatna atuh sararehat. Nah iya nandakeun urang calager jeung sehat, jam 12 masih keneh diuk simpul di dieu. Karena rasa cinta terhadap Kangjeng Nabi, dokter anu paling sejati eueuh deui Kangjeng Nabi. Cerita tentang wali-wali Allah di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna, cerita tentang para mursalin, para anbiya sampai ayeuna, cerita para solihin di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna,
sampai akhir dunia. Paling sejati deui ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Turki, ziarah ke mana bae, can anggeus lamun can ziarah ke Madinah. Lamun geus ziarah ke Madinah selesai. Ziarah ke wali mana bae ge fokusna adalah ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Ziarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus ziarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan, kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na. Nu mantap tadi Kangjeng Nabi hadir di dia waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha. Cek Kangjeng Nabi blon nih budak ya. Tiba deui ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon jeung. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng Nabi nah hadir ketika orang salam, ya Karim, assalamualaikum ya Rasulullah, alaikassalam ya Kiai Jamaluddin, Masya Allah, anta habibi ya Jamaluddin. Tuh terus mana dia cina Kangjeng Nabi banten. Tetapi hati-hati, sebab orang cicing di hiji tempat di masjid kadang ruhna balain di masjid. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di pilpres. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di mall. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di berbagai kanyahoan ku Kangjeng Nabi. Sia ngomong agama ge Jamal. Ya ku aing ka ambe bangun hayang ganti mobil sia. Kayawan handap teuing tina Alphard mah ieu ganti deui bae blok untuk budaknya. Masya Allah, Ki Pudoli kitu geus boga Fortuner hayang Lexus moal ka bedag pun. Ya Allah ya Rabb, kula masuk ingin bae inget dongeng ieu sebenarnya mah dongeng Amerika tapi ku kula di Indonesiakeun. Kula lamun maca Amerika berarti kudu bahasa Inggris. No problem, oh masalah. Tapi kula kan osok dianggap dongeng asli Amerika. Iya dongeng di zaman Estin jeung Ronald Reagan. Jadi jauh Amerika. Tapi kula di Indonesia ke aya urang Haji Jamal orang mana? Solok jengkol. Jore jasa teh lembur. Atau solok jengkol ya Karim. Tapi teu eleh jore di Tangerang mah carenang. Ya carenang. Aing mah lamun Haji Mamin urang carenang embung wau atuh pas kebeneran tatanggana delat ya. Geus Tangerang emang kos gitu nggak apa-apa ya PWH ya biarin tuh mah kampung ini paling akhir kobet. Wah ini negara tapi di Tangerang paling istimewa pangodokan. Waduh iya mang guys, waduh aya awewe sasalaman kenalan di mana ya di pangodokan. Langsung nyekel calana hadena ieu make calana. Ya Allah ya Rabb. Nah urang solok jengkol ke Jakarta maksud ke Monas, akhirnya nyana lantaran macet naik taksi. Begitu naik taksi aman-aman bae kan naik taksi barang nyana ngarogoh kantong duit nate ya dolaran. Wih hebat ya. Urang sok jengkol boga dolar. Wah, menang di Patriana maling masalah ya. Nyana neuk mayarna kan neuleuh argona digali kumana. Wah, gede oge ya. Akhirna maksudnya
eureun heula di money changer. Toel supirna. Plak. Encan ge ngomong maksudnya berhenti di money changer. Nyana supir datang ke gerbek bae, digas cet. Ceknya hei. Terus bae. Masyaallah terus. Wah, aing paeh cek gitu. Aing paeh ka jeung kumaha ge. Terus bae, sakira berhenti. Eureun ngubrus. Masya Allah. Tapi salamatnya. Akhirnya dengan sopan punyana ditanya, Mas, kenapa sih kecil amat naik mobil? Gara-gara bapak nyolek saya. Kok cuma dicolek di tepak gitu, kok bisa jadi ader-aderan begini? Ayo ader-aderan. Iya kan orang pada gelang atuh. Bahasa Melayunya tersendat-sendat ya nah. Kok jadi ader-aderan begini? Mohon maaf, saya mohon maaf. Kenapa? Saya baru hari ini jadi supir taksi. Ya Allah. Sebelumnya kerja apa? Supir, cuman supir jenazah. Wah. Jadi pikiran saya masih supir jenazah saya. Jadi begitu dicolek saya kira pocong. Nah, iya kan pengertian anaknya sanajan jadi supir, pikirannya jenazah. Nah, Kos Ki Jamal sanajan ngomong dalil ganti mobil. Nah, iya beda-beda. Iya mah contoh doang, sejen ge sarua sebenarnya mah. Kok mau Haji Pendi? Emang pikirannya jelema lain. Lain tiung koneng. Satukeun ku urang, masyaallah karim. Tujukeun kolbu urang hijikeun mantak. Lamun orang ningali sebuah tukilan di Itali, seorang filosofis ulung asli nyana orang Yunani. Mungkin Pak WH paham, Pak Kapolres kenal, Bangsa Ki Jamal moal. Oh dibawa ke Itali moal. Atau tadi ader-aderan. Maksudnya naon? Ketika orang Italia membaca sejarah Isra Mi'raj, beliau mengatakan orang tersebut tidak akan ada tandingnya sampai kiamat. Padahal nyana beragama ateis. Cek nyana sampai kapanpun tidak akan ada tandingnya. Dengan demikian, kalau kita ingin menyerupai beliau, kita hidup harus tidak usah punya kegiatan. Dengan kata singkat, harus hidup malas. Teka hartikan kurang. Seorang filosofis berbahasa seperti itu. Ketika seseorang masih sibuk dengan pekerjaannya, di gubernuran misalnya, di Polres misalnya, desa misalnya, RI1 misalnya, tidak akan sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab beliau itu, mereka itu masih mempunyai kegiatan-kegiatan. Orang yang istimewa, orang yang tidak pernah punya kegiatan. Sehari-harinya rileks, sehari-harinya dia itu malas kerja, malas berpikir. Itulah orang yang hebat. Lamun ku urang diteliti seperti bahasa anu teu kaharti ku urang. Sebab lawan gubernur, marilah kita kerja keras. Polres apalagi, mari kita kerja keras. Harus kerja keras kita. Demi untuk keutuhan bangsa dan negara, kita harus kerja keras. TNI apalagi, jangan kerja keras. Wah, baiknya kerja keras. Tetapi seorang filosofis yang tidak perlu saya sebutkan namanya, Nyana bilang, orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan, itulah yang hebat. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Kuari gerokeun kurang fud kade aya naon cenah Kiai kakula misalnya ya Mang Haji mamangnya aya naon
Ya orang ngaji penting. Kula kan boga pagawean sekian. Kula sok maca sholawat ai penting. Boy hebat kadengennya. Atuh bangun murikak puluh teh orang kadengena. Gerokeun ki jamaah. Kade ki jamaah. Aya naon cenah kiai? Coba yuk orang babarengan ye ngaji di Cilongput. Kula sibuk malam eta aya 2 panggung. Isuk 3, isuk deui 5. Paeh di jalan sia mal. Sibuk teu bisa tah. Kapolres panggil. Kapolres, sini ikut saya. Kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3. Waduh Pak Kiai. Atuh nanti besok saya enggak bisa kerja. Wah, enggak ada. Pokoknya saya enggak ada. Punya pekerjaan. TNI, sarua bae. Pak Dandim, kebetulan Dandimnya hadir. Pak Dandim, coba ikut saya. Yuk kita sama-sama kita ngaji malam. Waduh, enggak Pak Kiai. Waktu saya kan besok. Waduh, bagaimana kalau nanti malam ngaji besok jangan ngantuk. Dengan banyak pekerjaan. Mamin, men. Orang penting ngaji jam 12 orang jam 3. Aduh, atuh kenteng acak-acakan. Aing mau bisa jualan kenteng, susah aing. Aing sakit jualan susah. Teu bisa. Ulah-ulah kadinya Haji Pendi teu boga pamajikan. Nya teu boga pamajikan ye. Predikatna 3. Durek, duren, duko. Duko, duda kolot. Durek, duda torek. Duren buruk. Oh hiji acap. Nah kuari gerokeun ku gula Haji Pendi jatuh boga pamajikan ya. Coba ya kade urang ngaji jam 12 eureun jam 3. Hampura Kiai. Hampura. Kunaon emang? Bener ge kula teu boga pamajikan WA-an terus. Sibuk. Nah, sekretaris ya, Amin Rais. Iya tah. MC. Di urang ngaji jam 12 penting eureun jam 3. Pamajikan kok koprak nang geus kieu bae. Mal bisa. Kunaon eta lantaran pekerjaan. Moal bisa. Jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4 orang yang otaknya tidak punya pekerjaan, pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa. Rileks, hirupna teu boga pikiran, teu boga pekawean. Kakarak kumun ku urang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi. Orang yang hebat, orang yang malas dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Baca ge dina filsafat Itali. Kula ge terharu ketika nyana menelaah tentang Isra Mi'raj. Orang yang bisa mempunyai derajat, orang yang rileks dan tidak punya pekerjaan dan malas. Pengertianana jelema henteu nuhun teh sibuk kakarak bisa ibadah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kangjeng Nabi nu mantak di Isrokeun jeung Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kangjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam ahad, alam wahid tidinya urang mah sabaraha alam moal dibacakeun trek kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah di alam ahad ke alam wahid diciptakeun Kangjeng Nabi. Begitu diciptakeun Kangjeng Nabi maksum, teu pernah ngagawean dosa saeutik-eutik acan. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa hanya sekedar jang contoheun urang dirina henteu maksum Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewana kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskeun. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah. Walaqad atainaka niscaya kaula mere ka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat. Buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat urang hitung. Bismillahirrahmanirrahim sayat. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir Rahim 3. Malik Yaumiddin 4.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 ihdinas siratal mustaqim. 6 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an binal mathani. Kanjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk nupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani takwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titinggalian, dedengean, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik, bahasa santri mah khobariyatun, tapi insya'iyatun lafdhan. Khobariyatun lafdhan, insya'iyatun maknan. Wah, maka harti jelema tu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun lafdhan, insya'iyatun maknan. Bah, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese tah mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi aya tah, ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut eusina, berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah. Diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna, memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah. Masya Allah karim, luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka TNI, ya TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka gubernur, ya gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung dimerajkeun teu boga bendu. Ki Budali mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budali belon. Kok beki Jamal mah? Atuh ti pentingna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat. Masya Allah Ar-Rahmanir Rahim panjang. Malik Yaumiddin. Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sakilang ayeuna ge raja. Nah atuh teu dijelaskeun ayeuna. Kuari mah loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja badak cak Allah antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna harayang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar ge hese. Kula mau menyebutkan calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia
nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang, mendengarkan ayat salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden, untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda. Seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Waktu surak apa? Wah, iya presiden urang gitu, hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok, iya hebat. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Wow, ancul-anculan jelema. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Saya selesai masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, iya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teuing ngomong. Biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa. Nu hiji istimewa. Lawana ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan, sekolah-sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jalur. Yang kedua, sarana-sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Wah, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun. Tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden masa bernama garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belanya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian saya insya Allah akan memilih. Pasti. Sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji urang bakal hajatan yuk urang ngeramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2 ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nangis jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya akibat beda pilihan. Nah, ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian kitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidenna urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7,
horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat di jerona aya keistimewaan tauhid di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7 kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat ngabogaan pangkat 7 sarua bae hiji Rabbani nomor kedua Jabaruti nomor katilu Malakuti nomor keempat adalah Rahmani nomor kelima Rahimi nomor kagenep adalah Awali nomor ketujuh akhiri 7 pangkat Kangjeng Nabi diserahkan sifat Gusti Allah kudrati diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang fa'allamahu Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun Kangjeng Nabi ilmu nanyahoeun kana nu alen nu geus di Kangjeng ka zaman sina Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam. Memeh Kangjeng Nabi Adam dibere nyaho ku Gusti Allah Kangjeng Nabi mah. Alam datang ka memeh nyieunna naon Kangjeng Nabi dibere nyaho. Setelah eta saya kudu Kangjeng Nabi isu pageto tahun hareup menjelang kiamat. Setelah kiamat alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, alam surga, alam neraka, nu asup ka surga, nu asup ka neraka dibere nyaho Kangjeng Nabi. Masyaallah. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah ilmuna pohara jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus maghrib buka di imah ieu aya di imah ieu aya di imah ieu aya di imah ieu 40 ya karim lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa bukanya di 70 tempat. 70 tempat di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae bodan kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, masyaallah selang sajam di nu ngora. Aya eta ge jurig namanya. Da dibawa jurig beureun. Tah, dumadak ieu ilmu teh ilmu ulah sengsarikeun batur. Mentaran kadang-kadang aya jelema teh sengsarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha. Beunghar. Nyana diuk di tempat rileks di kafe. Yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir bloon kunaon cak nu pengusaha bloon nya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10 sopir Henry ada si Henry nggak bener nokot duit ya 10.000 ya coba ke showroom belikan mobil baby ben aing ya tadi kok ya 10.000 siap bos siap dang berangkat keluar hebat kan cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih bloon emang gua ya kade ya kade dengekeun ku sia ya Herik, kadi Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek. Gua ada di rumah gua apa enggak?
tolong dicek coba. Segera sana. Ya siap bos. Salah luarnya. Nyana di luar kan gak robrol. Bos orang tololnya. Emang gue bilang, atuh banyak aing jam 10 diberes 10.000 kita beli baby band tolol kan bos. Goblok politikus tolol. Je, atuh bos aing lu lebih tolol mah tolol. Emang gue bilang, atuh aing kita ngecek nyana, kunyana kita nelpon, atuh bolon udah coba. Pokoknya nyana lagi di hari pun aing, goblok dah. Emang bos tarolol kabeh gitu. Eta bos ngobrol tuh, supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini di zaman akhir modal kos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikeun para pejabat. Emang henteu disaksian, henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kurang ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang teu ditonton. Gubernur emang ku urang teu ditonton. Bupati emang teu ditonton ku urang teh. Kapolres emang tadi ditonton, boro-boro eta lurah ditonton ku urang. Urang rakyat nonton nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu saudara. Lah iyalah Kangjeng Nabi mah elmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan. Kangjeng Nabi henteu pernah ninggalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin